masih asri. Gunung halu lembut salera. Masihkah ada pemuda yang peduli dengan alamnya? Masihkah ada pemuda yang melestarikan budayanya? Jangan lupakan. Kok kemana wae? Ya we, tapa heula urang we. Kok eta kumis kemana? Pan dikurud hayang nurutan vokalis mau geng mirip teu. Kela mirip beli tinggal tina song-song mah. Lain di lembur teh bejana loba kaleungitan cenah. Aslina pas di RW-an Gunung Anyar tah ieu warga kacrut kieu. Baru gitu. Cing mainkeun gitar teh teu urang hayang nyanyi. Sok ayo orang nyanyi naon? Nyanyi Gunung Halu. Gunung Halu Nu masih asri. Bro, orang diok lain naon? Cangkel cuaca teh rizki ya. Nangkep pamajikan juga ngeuna. Sawe mau cangcut. Ari maneh dek ira hawarasna eta ceuli Geus we ngalah suluh mah. budeg maneh mah. Naon we? Aing mah teu budeg cedot maneh mah we. Maneh mah giliran disebutkan budeg ngadenge aing ngobrol nu lain ngacaprak. Innalillahi si tong maot. Ampun, nekuna nahaon ceuli maneh. Stres aing lila-lila ngomong jeung maneh. Di dieu geuning di tangan teh. PRW damang. Alhamdulillah. Kamana wae atuh wig. Sanu maot. We si eta mah budeg ceulina teh. Budeg ka batur maneh nu budeg mah. Sanu maot. Duh. Subhanallah. Naon we ieu teh asa rame geuning. Sok diokeula. Warga loba nu ngeluh, loba nu kaleungitan. Ayeuna urang rapat di Masjid Tongo. Kumaha dicokot cangcut? Sio mah nyoloh-nyoloh ka dewek teuing teu apa. Candawat ting. Lieur ngabandungan naon we. Yuk urang ka Masjid Tongo. Ayo. Sampurasun. Rampes. Wih, cager. Angling patongo. Ngo, kemana wae? Eta kumis juga lele. Gagabah pan urang teh hayang jadi vokalis mogeng. Naon ngo? Mogeng. Modal. Mogeng. Ah, begeng. Ih, maneh mah budeg kawas tongo. Oh, beungeut orongo. Aing mah geus ganteng euy. Pantesan jika kumis lele ieu mah. Wik si eta budeg. Budeg saeutik. Cangkar kehead aing mah teu budeg ngo. Geus gararaneng. Yeuh. Urang teh eta kudu bener-bener keur genting soalna. Gimana nu mau teh? Lieur aing cenah make headset tawa naon bro. Oh, aing mah punya Edi weh ayeuna mah. Ide nya ceuli bonge ngomong balelo sia mah. Ai hitut bentes geura. Heeh. Geus lah. Ayeuna we rencana dek kumaha ieu? Jadi engke penting urang ayakeun ronda. We, moal jauh sia eta mah dedengena gerak rana geura. Pasti. Ayo we, urang kompakeun deui ngarana ayeuna mah. Bener ayeuna mah euy. Ngarona we, lain ngarana ayeuna mah. Gebleg RW teh. Jam berapa kita mulai? Bang, kayak sekitar jam 8-an, urang bagi-bagi tugas we lah. Ameh genah, siap wik urang jeung maneh. Siap lah, urang mah hoream jeung si budak eta mah. Drong, maneh jeung urang. Urang jeung maneh. Ari aing jeung saha tuh? Aing ngiluan, ai tadi diajak mung-mung ku urang. Cing bener maneh teh. Urang teh rek ngeluan ngarona nganting jeung saha kitu. Heuh, sia teh ngilu ngarona tong aing sare-sare wae. Dasar budeg. Naon ngo? Mana nyebutkeun budeg ka dekah? Lain budeg ngan torek. Oh, citang korek. Heeh, kan we ngomong jeung si eta mah da lieur ngabandungan.
Cier, tuh mah si tongkot aralus kieu. Kudu laporan ke si RW kudu operasi beuting. Aduh, ieu pula ieu. Cangkeul. Pokona peuting ke kudu leuwih loba hasilna. Siap. Lain siap-siap bari peureum sia mah. Kumaha da kaya anak ieu atuh? Naon maneh geus wani ke mentak aing? Salah kieu salah aing mah. Matakan nurut lamun mung disentak. Sayang apal maneh kudu menang nu leuwih loba. Urang tadi geus meureulin ngalumut. Aya target leuwih gede domana si Tongo. Tah, pokona engke kudu menang deui agar kita semakin kaya lagi. Hei Pak RT, bawahanku, apa kabar? Naon bawahanku? Emang jelas kan? Lu bawahan gue. Naon aya pabrik penyan kahuruan? Sia mah ceuli teh pake ieuna geura ame kadenge. Sok geura. Allahu Akbar, warga si RW pantar gitu. Da siang ngerakeun uing jadi disering-serikeun ku si RW. Bae we urang mah disingjarikeun ge. Karena manusia mah mempunyai kekurangan dan kelebihan. Bijak oge maneh euy ceulina eta mah. Lain ceuli tapi kata-katana. Minggir, RW mau liwat. Weh, si eta mah jelemana cacing calang. Urang saon. We, Bro, urang mah yakin bah di balik kariuhan ieu teh nu laleungit sagalana si RW eta sigeuna. Bener. Ulah suhu daun ieu, pamali. Kudu aya buktina heula tongo ieu. Ngo, eta kumis kacangan matahari kuat serap gitu Biasa mempermudah wajah. Aku jadi glowing kan? Aku jadi glowing kan? Geus ngongongok lah. Yang mempermasalahkeun eta. Nanti malam kita lanjut beraksi. Betul. Semoga pencurian-pencurian di kampung kita tertangkap. Iya, orang neangan warga nu lain bari bersiap ruta. Siap lah, ayolah. Aduh, si RW teh kamana itu? Mau ngajak ngarona cingin gitu. Geus jam sakieu warga teh osa hulu-hulu acan itu. Kamarana cingin. Kalau bareungit segede patoho di setekeh bebal gitu. Si Badun ke. Aduh, sager maneh. Hampura aing kahujanan. Hampura kasarean urang teh. Lakeun aing kereungit. Iya sare wae teh lawak tinu begeng kieu tingku. Lakeun. Sorangan dia? Sorangan aing. Hanutan ku aing harunya. Urang tadi nungguan eta kira wae tingku ieu teh hampura. Kasarean. Lain benar. Di lemur teh loba kamalingan. Bro, matak aya dayakeun rona teh. Jeung urang teh keur genting ayeuna teh kudu bejakeun mah. Ayeuna teh Cakar apa ya paneneuna naon teh atuh? masa nih sampel cenah lauk karena doma kumaha itu Kitu mah suuk kudu paneneuna nu mangasum ya. Ai heueuh kamari ge doma urang. Nah, kunaon dong masih lain, Bray? Anakan. Alhamdulillah. penyakit Awas aing paok tebaleng tingku Tingali sampurasun. sampai Damang. alhamdulillah Alhamdulillah we ngan pedah tiris ieu teh. Bro, bae tiris itu Dun, bagian ngarona we. jadi aturan Alhamdulillah wargaku sangat cinta pada kampungku. Aduh. ya dilihat Aryo ngatuh Inilah baru kan kieu teh. Ararewa di garong Tiris we. Urang teh make kopiah teh make naon. kegantengan orang ketinggali teuing we tingku lah Bisa we aya obrolan kumaha ieu teh miwang ngarona teh we. Jadi kampung urang teh disapek di RW ku si Belegug, loba nu kaleungital. Saha we nu maot saha? ai mana rek iraha cageurna kitu wae aduh ampun Gusti mabung Beunang ku ceulina ya. ai cak Matak bro, ayeuna mah aya kamalingan teh kudu wajib laporan ayeuna mah lain kieu carana. tuh Kasurupan cieu. aduh Ya boga CS model kieu teh. Sia tanggul. Karona ku bonge-bonge ting ceuli teh lain ngajak ludo. coba cek aing dulu teh itu waktu kita cuy
Tah, iya bro, orang ngomong ke Harti yang jelas, teu cara si tangih teu ka Harti kurang. Nah, mah tadi seragam. Pan basuh can garing we. Oh, heeh atuh kembali. Baiklah, kita tangkap maling-maling yang meresahkan warga. Siap. We, ayeuna teh ngarona. Lain ngajak ludo ke masyarakat teh. Pan urang rek ngarona di dieu teh. Oh, iya jelas. Tadi ngajak ngarona gitu tadi. Sabar we sing sabar. Heeh, benar. Suwe atuh ayeuna mah urang bagi-bagi heula. Heeh. Jadwalna kumaha sok mah jelas. Dud, mana yang jeung si ieu? Mung anjing si eta mah mal bener. Soalnya aing setuju ieu jeung ieu mah cocok. Asli aing. Udah Mung urangna tuh. Bahaya. Udah mah nyamu jeung si ieu mah. Nyamu. Geus eta mah narurut ka RW. Kumaha cek si RW we lah eta mah. Bener ieu we aing urang jeung si ieu urang ayeuna nya. Urang jeung si itu urang mah ayeuna mah. Baik, alus. Siap. Ngus eta jeung ieu. Terus eta bere musik we itu tuh. Ih, Ini jeung ieu baturna nya. jeung ieu we si eta mah. Tah bray, ngus si ieu mah jeung ieu CS-na. Jeung si eta mah. Arah duaan jeung eta jeung musik. Ka aing teh deudeuh teuing meuni numaturan kur dibere Iron Man hungkul ieu. Panjang eta bray batur ente mah. Heeh. Da nyamung jeung urang mah. Pasangkeun kitu teh kana jadi gitu tah. Yuk bergerak. Siap. Siap. Urang bagi-bagi tugas. Finish dulu euy. Pokona mah tah yang apal. Mumpung ena jam 2, degondong mang sare. Kudu berhasil. We, nah si juragan jeung anak buahna teh dibawa. Ngaja eta teh ngerahasilna bagi tilu. Bener. Cuman hulang wae tadi teh. Duh, tari Rizky jabak penting ya teh. Geus jam 1:30 Ngaringal ke nek karona teh Pesin juri kumaha nya sarangan kieu ini tongnya ini teh lah. Geus jengkel anjing ku bangsa teh mun beunang da ku aing tingalikeun sia. Tangkurak bangsa teh mun beunang ayeuna tingalikeun ku aing dibabet. Resahkeun warga teng ini. Astagfirullah. Aing mah kerean bangsat di dieu teh. Di mana orai ha? Sok karare jadi dia aing mah teu nanyakeun orai. Saha nu maot? Ceuli teh tarorojo ku ieu tah ame ngadenge. Di mana drong nu malingna? Hayu urang pukul ku ieu. Sia mah lain-lain aing nanya kieu, dijawab kieu. Ceuli eta teh naon? Leging jadi Ngintip rana di mana? tung halayeun hai. Miskona hoi heuno hoi. Drong teu kurang-kurang nyampur ka imah maneh ngan manehna we budeg ceulina. Ah, sia mah nyaho kitu mah aing ek ngobrol jeung awi tung halangku mana hoi. Tah, drong lamun maneh ngajak ngobrol ka aing kitu, ulah urak akrikuk jadi hitut maneh mah. Wi, aing mah leneng ngobrol jeung si eta mah. Mending urang ini tuh yeuh ayeuna mah. Babarengan jeung urang arona. Saha nu maot? Lieur jangan ayo. Naon we? As bau si budak gimana, Pak? Naon we? Si bau si budak. Dud, tadi gerak. Amuan ku si lain ieu. Bawa tanggung si budak teh. Teu sok ku si lain amuan ieu. Bawa tanggung si budak teh. Si budak di dieu juga naon dieu. Oh di dieu we berarti di dieu nya Bener ieu mah. Gerak sok amuan burukeun. Mana we cing urang amuan. Ah, ieu mah bau parfum si Bebek. Sok lain-lainnya kugu ieu mah. Si Bebek. Si duwag. Ieu burukeun poe gila. Bau na di situ mah. Belah mana Bang Lex teh?
Doma ganeng kieu mah pasti aya jelema bah tong ganeng. Ah sia mah budak eta mah lain suara indung urang suara doma abruga-abrugan aya nu ngabangsat kan. Aing teh tadi teh ngomong kitu ka maneh teh. Sia mah anu maut bosen aing mah. An hulu hanai nih hanoi lu konoi Hanya pan aing kitu tadi teh. tuh cek bangsat cicing tuh deuleu kadeuleu teu teang warga teang buru aing nuan di dieu sorangan buru mana teang warga Teang warga budak lain teh dahar ka aing. ku aing ku jurus deui kira tunghang hinghong wang Lain tadi ini teh ka aing teh lain urukan wae. ison aya wang We, euy. Berarti aman ieu lemur nih. Oh, nanaon ieu? Tiis dan ning tunu aing ah. Sia mah kasep dikaingkeun wae. Cing jam wae. Ah, kedeung deui bro, kagok subuh. Bareng iwang balik. Kakak molor tingku udang. Morona. Ih, iya Tunuh dur. Bubui pocong ieu Kuat sekali biasa. sabaraha ieu teh dur asa tunuh kieu. Berang kene. Nah, kitu wae ngaranna teh mere-mere sampe tingku. Ibunya, bro. Ya heuh atuh da urang mah nyaah pan kana jadi warga. Eta kunaon tuur? Pan kamari we ngudag bangsat ieu teh perjuangan urang mah melaan lemur we. Allah Akbar, subhanallah. Juri. Naon eta? Subhanallah. Naon bieu teh? Hayam parewe. Ku hayam ge borangas. Bener. Budak anu sesat. Sing eceug ngawangkong teh. Aya anu sesat, Bos. Di mana nu susah? Tong sesat. Aing geus najis ngomong jeung maneh mah. Tara jamu ngomong jeung maneh mah. Aya naon sesat naon teh? We. Aya doma jadi ditumpakan di luhur. Astagfirullahaladzim. Ai maneh aya naon? Ceuli salah ngawangkong salah aya naon? Ai. Alah ngajak ngaliwat teh mah. La ilaha illallah. Aya naon budak ieu teh? Naon komandan? Gagabah aing nyebut budak. singgelut hano oi is mana ai dai mai Dong, ayo bangsat di luhur. Ayeuna urang teang, ayo buru. Buru. Ayo tadi ngomong teh atuh. Kela. Wih, jelaskeunlah kumaneh. Ieu aing. amana sonai nu irna malah desu Ah, di ditu bos. Oh, di Kang Doma. Ayo. Kang Doma. Di mana itu? Tuh RW cedot. Ketinggalin tuh. Itu. Iya bener. Padut, nanyaan si Boy ieu. Tika menang genjel mah mencurigakan kieu. Aslina. Otak nama pade anjir ieu. Aslina. Tahun ningali kekurangan, kudu tingali kelebihan jelema mah. Bener teu, Bro? Masyaallah, ampun Gusti mah. Sia mah budak-budak kaing teh. Maruk teu kadenge kegeranengan. Budak-budak itu tinggali bangsa. Ganeng ayo burukeun atuh. si budak anjir lalila di tangan warga aduh aing kumaha ieu tapi ku aing ge sorangan wani aing ngucel tiluan kitu Anjir saya tak. gara-gara si ada nih udah kayaknya tak badok dah Heula. Naon? Terus aing tinggalin cokot bro. Jawa ieu mah urusana kayak mulai di sana mah lah. Heeh. Lompatna ka mana we euy? Eda nu burung, lompatna Pak. Abalah saat ke kilat aja. Mana arahnya? Sarosana. Hah? Lalai badot. We, aing siapa jurusna ngomong jeung si eta mah. Sok burukeun atuh. Tah kieu tingali. Mita lama sakila tahila tahun. Aisyah tanggikul ngomong naon batu riweuh ngoro bangsa teh. Uk akek tiga radio butut. Duh anjir. Ngomongnya si mah kita salah kieu lain sumpah. Sing sabar we dan kieu mah bener. Sumpah. Teuing ting kudu kumaha si ngerawas we aing teh kana beungeutna. ani semana aing nu lain semana Aing mangi HP. Halo. budeg ieu mah lain HP kela Cing urang amuan komandan. Asa wow ieu senal ieu teh sahanya
Oh, bahasa orang kerja di penjahat, iya mah. Apal, iya mah. Balik Gus, we. enak mau ampihan. Benar, apa? Ayo, ampihan penyelidikinya. Terbukti, bah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Warga Jabar. Sampurasun. Cahan mau. We, si pertama malam dari kali tadi betina, alhamdulillah melelahkan jeung Mantap. berseri RW. Kumaha menurut Ikon? Alhamdulillah biasa dipaparin kelancaran. Saha nu maot? Walaupun saya bonge tapi tetap mantap. Kadenge. Alhamdulillah wengi ieu lancar segala rupina. Mugi ngahibur ka sadayana. Ngendus kumaha? Walaupun bagian gendus, tapi seru. Oyok yang punya domba jauh. Semoga tetap sukses. Amin. Ada pesan tentang perlu domba atau sidik beli domba atau mau menjual domba? Ya, mata. Pamer lah. Domba nu tadi nu saya. Bila ada yang minat sama kambing saya, Yang tadi yang putih, hubungi Bapak Nirwan. Alhamdulillah, capek seri tapi rame. Nuhun ka sadayana anu nonton. Dong hilap. Komen.